itu dia nggak jangkrik mah balik guys macul. Oh, kumaha sih nyarekan si Haji? Oh wes si Haji mah di kebon tongah. Ayo tuh. Kok buru manuk aing hayang nyatu. Sok atuh buru lah. Jangan tuh. Jong aing lagi balong cai pinuh mah. Ngocor sugan we mulus euy. Ternak lauk teh mah. Lumba malodar wae aing euy. Iya wan, punang wan. Ya. Cara recet euy. Aduh, anjir eta mengkeluk. Moal ngamek si Haji. Ampun eta mengkeluknya. Carekeun teh nya, paur Masih lain kena naon, Ket? Apa kebon si Haji? Oh iya PRW ngalah jangkrik loba keur manuk. Wah, bener Ket. Coba ieu. Sok tewek euy. Ada PRW rabuh. Coba Ket siling mah. Mus labu ke kara ka hade. Alah anjir kotor aing jamu ye. Bari keur meujeuh ngeunahna si kieu mah. Ka setik mana naon. Ngelak dewe ka itu. Agihan dewek head. Alah. Tah. Oh, loba kieu we. Banyak. Aduh, ya euy. Ngkol geus meujeuh sigana mah yeuh. Ditebaskeun. Euy tapi hayang 15 juta dek teh. Ieu mah kudu digentak dijual bisa kapiolaan si tangkurak si kalan ke heda. Nempuh heula ka Lebak euy Geus arangeus kitu. Tanon teh ngarunya si kaed teh nya. Anjir. Menang ngarorak aing eta di garalei kitu. Jeung si RW jeung naon dek ngagalei ka tengah. Ieu moal beres ieu kudu disampeurkeun. Babel naon sia eta garalei rolakan kitu. Aduh anjir. Ai mata ka mana wae jalan teu dideleh. Sok karanyat bel. Naon jeung digaralei kitu atuh teu sia teh. Sok barengos. Ji digaralei kitu. Sehat? Sehat sia koselin kolot Naon siling. Panangan parud. Ieu kokod ieu tes ya RW teh apal bakat ku getol aing kieu teh ieu. Tuh, Getol naon? Aji. ieu koselin kolot eta jeung digalei kitu atuh. Poho ji. Sok ed, kasarisi. Sok geus hanyat. Hanyat. Galei kitu sia teh aing keprakeun naon teu sabea. Oh, nya ji. Tuas. Sia di sarwana kolot-kolot sok mantong. Poho ji. Dengan jangkrik ji. Jangkrik di nu kieu sia teh di pasar atuh. Jauh. Sok mantong. Sia. Jangkrik. Aduh, nonduy. Buruk head. Haji panggang we jangkrik na. Anjing buruk. Ngomong kemarin dokter, sok. Buruk head Haji ngurang. Siap. Mantang, head.